timbul naon akhlak. Intina agama mah akhlak Bu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Robah akhlak Kangjeng Rasul diutus pikeun nyampurnakeun akhlak. Kade bejamah Masjid Nurul Rahmah mah ulah aya balik pangajian teh ngabidahkeun batur. Ulah aya balik pangajian teh nyirik-nyirikeun batur. Ulah aya balik pangajian teh ngahina batur. Ulah samnaon urang akhlak di Allah. Ayana di mana? Dina ihsan. Aya dina naon? Dina ilmu tasawuf. Akhlak mah aya dina thariqah. Ayeuna teh nu ngabina naon? Sifat-sifat awon urang. Urang hayang apal ujub, urang hayang leungit sifat ujub, sifat takabur, sifat riya. Takabur leungitkeun datang tawaduna, riya leungitkeun datang ikhlasna. Di mana eta teh ayana? Dina kieu naon? Ilmu akhlak. Ilmu ihsan eta ayana teh. Namun teh dina salat mah nu penting salat mah naon? Nu penting syaratna laksanakeun, rukuna laksanakeun, pabatanana tebihan. Sah eta teh. Ari akhlak mah cantang tuh sapertos kitu. Ihsan mah ngalangkungan tibatan fikih. Punten. Ceuk fikih Ibu nganggo acuk teh oratna pameged tukur sareng bujal ditutupan. Ngeres nya. Sah henteu? Sah. Aki-aki angkat macul ka mana? Ka sawah. Di sawah teh tepikeun kalohor dug bedur. Ngong we adan. Tah adan cenah moal kaburu rek salat we. Salat we di mana? Di saung, di masjid saung we. Si aki teh macul make baju di hideung naon nganggo eta. Nganggo naon sama teh pangsi kaluhur. Di lancingan kahandap lancingan kaluhur di pangsi. Rapi keur macul mah. Ngong we adan salat pangsina disimpen, teras lancingana disimpen, make sarung hungkul dibuligir. Sah henteu? Sah. Henteu sah eta teh Bu. Ditarima henteu? Cantang tuh ditampi. Non sababna teu sopan. Ari kaondangan make baju. Rigi diondang ku RT make baju, ari diondang ku Gusti dibuligir. Teu sopan, cantang tuh ditarima. Da ditarima mah non akhlakna. Ibu cek caroge teh mah naon bapana hoyong tuang ya teh bapak teh. Nya sok geura tuang di dinya, ieu cenah ka mana piringna areueuh kabeh. Cek si bapak cek ibu teh. Cek ibu teh kumaha? Itu di kandang hayam. Mung mah heula we jelas entog. Kinten-kinten eta caroge ngusapan neke. Neke, naon sababna naon eueuh ka sopanan jeung kudu urut entog. Padahal lamun di kumaha mah da bersih deui. Pan urut entog. Pan geuleuh urut entog mah. Ieu urang salat sendal, acuk, urut naon? Urut mitnah batur dicandak ka Gusti Allah. Sah salat nama. Tapi cantang tuh ditami naon? Teu sopan. Kitu dah. Jadi bab sopan mah eta mah luhureun fikih, eta mah akhlak eta mah Bu. Ibu salat di bumi punten ieu mah. Nu salat di bumi pan nya pan amparkeun we sajadah. Amparkeun sajadah teh di dieu tempat nyutet di sini. Ieu ompol budak. Ieu kolor salakina. Amparkeun di dinya. Wah ngajajar eta teh. Eta teh lamun dina sareng pikir mah nya meunang-meunang wae. Tapi urang masihan laluasa ka Gusti Allah khususkeun tempat ibadah. Di dieu mah teu meunang. Kajabi tempat naon? Tempat ibadah. Aya mushola alit dipasihkeun. Bisi naon? Bisi budak ngalewat ka dinya. Eta teh naon? Adab eta mah. Luhur adab mah. Akhlak ka Gusti Allah kedah kumaha? Ibu lamun salat ngomong kenan teu? Nganggo mukena, nah ada teu make mukena ge beunang, tutupan we ieuna, hiasan terbuka, ieu tutupan kengeng teu? Sah henteu? Sah, nah jeung make mukena sagala rupa. Adab-adaban sia, aing terek madep ka Gusti Allah, kudu sopan. Nganggo we mukena adab-adaban.
Matak angkat-angkatnya anger we nyenak mukana. Pan ieu mah tadi ge kami teh geus nipu batur make baju ieu mah. Tadi ge urang geus sulamis ka batur atuh rek main depan Gusti Allah tong make baju eta rek mah ganti ku mukana. Pan kitu teh adab.